Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, tepangkeun simkuring ti kelompok 5 Bahasa Sunda kelas 10 MPLB hiji bade nampilkeun ngeunaan maca sajak anu judulna Lagu Hirup karya Edi D. Iskandar. Tepangkeun nami abdi Azam. Nami abdi Desifa. Tepangkeun nami abdi Nida. Tepangkeun nami abi Siti Fadila. Tepangkeun nami abdi Vanessa. Maju. Unggal poe unggal engkah nataan tanggal dina kalender. Angger aya nu diarep-arep ari umur melesat henteu kajeung. Dina beja dina carita teu ulah aya nu miheulaan warna-warni kajadian teu kapireng da puguh kata limbang Rusiah. Dina sakecap cimata aya kasedih nu teu kedal. Anjeun teuing ngarti, kuring ngarasa bagja. Dina panon poe aya kasedih nu teu kedal. Angger anjeun geus ngarti. Kapan hirup teh geus tiba heula aya nu teu kapireng. Ceuk kana rasa aya nu ngadagoan. Sakian ti simkuring. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.